Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring pun Elin Lindaningsih. Simkuring ngawulang di SMK Negeri 3 Karawang. Di dieu baris medar ngeunaan materi kelas 10 nyaeta laporan kagiatan. Medar perkara laporan kagiatan. Laporan kagiatan teh minangka bukti yen eta kagiatan teh geus lumangsung. Ieu bukti gunana pikeun pertanggungjawaban ka pihak anu patali jeung kagiatan sakola. Upamana bae kanu mere waragad atanapi sponsor. Mangpaat sejenna nyaeta minangka arsip pikeun organisasi. Ieu arsip teh bisa diasupkeun kana program gawe, boh anu keur lumangsung atawa rarancang gawe anu bakal datang. Lianti eta, laporan kagiatan teh gunana pikeun bahan evaluasi. Sawatara hal anu kudu aya dina laporan kagiatan nyaeta. Nu kahiji bubuka, eusina minangka panganteur pikeun mawa anu maca kana pasualan anu rek dilaporkeun. Dina ieu bagian diterangkeun naon-naon anu jadi marga lantaran diayakeunna hiji kagiatan. Anu kadua, waktu jeung tempat kagiatan. Hal ieu kudu aya dina laporan sangkan puguh iraha jeung di mana eta kagiatan teh dilaksanakeunana. Anu katilu nyaeta pamilon. Lamun kagiatanana mangrupa lalampahan mah anu disebutkeun teh cukup sabaraha urang jeung saha bae pamilonna. Anu kaopat ngeunaan waragad. Eusina ngadadarkeun ti mana meunang waragad, wincikan dipakena eta waragad sarta jumlahna. Nu kalima, bedaran kagiatan jeung hasil anu dicangkingna. Dina ieu bagian didadarkeun lumangsungna kagiatan jeung hasil nu dicangking sabada eta kagiatan geus rengse. Ieu bagian kacida pentingna sabab midangkeun nya henteuna katut hade goreng lumangsungna hiji kagiatan. Pamungkas nyaeta ngeunaan panutup. Panutup mangrupa bagian panutup eusina mangrupa pungkasan laporan. Eusina bisa kacindekan, saran, kedaling rasa, tumarimana anu nyusun laporan ka sakumna pihak anu geus ngarojong kana kagiatan. Salajengna nyieun rarancang laporan kagiatan. Pikeun nyusun laporan kagiatan teh aya sawatara lengkah-lengkah rarancang anu bisa dipilampah. Kayaning hiji, tangtukeun jeung identifikasi ka sang tukangna ngalaksanakeun eta kagiatan. Anu kadua, tangtukeun jeung identifikasi tujuan atawa maksud ngalaksanakeun eta kagiatan. Katilu, identifikasi kajadian-kajadian penting nu kalakonan salila kagiatan. Anu kaopat, susun rupa-rupa informasi nalika ngalaksanakeun kagiatan. Salajengna kalima, siapkeun data-data pangrojong, misal foto, daftar pamilon, jadwal kagiatan, jeung saterusna. Pamungkas, susun rupa-rupa informasi jadi hiji laporan anu ngaruntuy atanapi sistematis. Ayeuna urang diajar nyusun laporan kagiatan. Sanggeus hideuk paham kana struktur laporan kagiatan bari nengetan contona,
Ayeuna urang diajar nyusun laporan kagiatan. Nuliskeun laporan kagiatan teh bisa dipilampah upama kagiatanana geus rengse. Sangkan laporan teh sistematis, tangtu kudu luyu jeung strukturna. Nu pangpentingna dina nuliskeun laporan kagiatan teh kudu luyu jeung kajadianana. Jadi teu meunang direkayasa. Mung sakitu teu sim kuring. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.